ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi terjadi tatangkala panas ongkoh usim hujan tapi panas ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ka alam barzah ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek ngilu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang itu Kanjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna dajjal nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-saah kal dakik dan atuh daki maka itu nah satahun ku sabulan sabulan ku saminggu saminggu ku sapoe sapoe ku sajam sajam sakumaha okos meuleum daun kurma anu garing prat beres perasaan urang di akhir zaman engke cak Kanjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi eta teh cepet jasa kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet kahiji disusul kedua yang mukjizat Kanjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kanjeng Nabi geus dicaritakeun di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan nu ngaran usim panas usim hujan diisi ku panas usim panas diisi ku usum hujan sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha sebab teu jelas hujan teu diperkirakan bulan eta hujan bae teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan teu diperkirakan bakal hujan teu jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh lain bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik
terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kedua waktu geus sadang ge jog kuari musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mujizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaah ni mujizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecrek hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul atau ti kulon suara ti wetan atau ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atau suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas, ongkoh musim hujan tapi panas. Ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan kuari. Naik mobil dah mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan. Sebabnya di udag-udag hutang. Mobil lagi ngiriditan hutang. Kawin mah aya 3 aya 4 ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank. Nah ieu ge di akhir zaman barudak. Jing ke barokah hutang kabeh. Masyaallah. Peneleuan hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek blus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek blus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai, ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kanjeng Nabi kan berus sadurungeunna. Sahabat teh masih kene culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka. Disingkirkan kunyana anjela. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjela. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna bermenuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan. Tok sama kos gitu mah. Sia teh mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun teu kaji.
Cai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos karadi be nu laletik cai. Muga dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari sama maca kitab. Waduh, cak mari maji makan yang agen teu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Eueuh, mantak aing ngomong kos kitu teh, bibisaanan sama kiai. Ya tuh aja nih bibisan aing. Itu percaya siap. Itu babagi bae ge di akhirat. Dah, ya surga mah lain nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah. Sombongan lu gitu memejehna. Pajar baik bener bae sombong lah. Kan koreksia. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman. Aya kitabna beuli. Geus ieu mah jang pamimpin bae beuli. Sia mah teu kudu lah. Cukup ngadaengkeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomong genu kitu pan. Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Ah, salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Ah, asana lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener cek sahabat. Ima ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kanjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kanjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik. Aduh. Ewa ongkos nulungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung ku wae. Aya rangda katabrak sepeda di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cek cenah. Isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun ku nya. Goblok Haji Pendi blon. Tahu dia dia. Korek ada udang di balik eta. Aduh, Masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Teu cek Kanjeng Nabi. Aya goron ketika embung karak ya. Masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin, berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang deh. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir jah berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah, geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi negara ge maraling, beda ngaran doang, jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling.
Baja maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus saknya teh. Itu nyaon korupsinya mah. Sarua jeung air mineral barang ku urang dibere ini air mineral. Embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah. Ayo kudu dicampuran mineral mah. Ya nini. Udikna gebelah ditu deui udik. Tamati udik teh masih 2 km ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho. Maksudnya ditekan situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai isian malulu, cenah ngomongna ieu mah teu betah. Urang lembur atuh dibere bahasa kos gitu. Ternyata ndek intelekan. Jadi orang lembur teu ngarti. Eta teu nyambung ngaran. Di lembur mah ngomong lembur bae. Gua sekolah ieu, loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah ieu mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Haing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebal-kebal Sunda deui bae nya ge. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna. Yusafiruna ila jahannam. Berangkat kabeh ka jahanam. Muka dua yas'auna ila jahannam. Lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang, yas'auna mah lumpat. Sahabat kaget, tanya luatan si ka jahanam. Orang bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ke jahanam nu tadi kadua pedagang ge orangana lalumpatan ke jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ke jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek ini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae des nyahona kadinya bae pugu di bojong ge sarujeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda saeutik-eutik acan akur sok deuleu naon eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman timimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digeulak di Abu Dhabi, cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman pohara. Meuli urang roti di dinya. Plek, nu belah dieu tuh belah kulon nyelempet dibuka. Aya gambaran jerona. Roti. Kula ge teu bebejakan nu sejen kula doang eta. Geus aya mareuli. Roti, meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh. Wow, barulut tempat teh di Abu Dhabi.
beli roti belah ditu tah. Nah, beli detik segini korma segala naon dibeli buka aya gambaran. Saya seri emang ngerti tah naon sih. Maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia. Geus ditutupkeun deui ku kula lah. Dia kan banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Itu beres. Haji carita ieu kan aya ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempatna di bandara teh, di ditu hiji, di dieu hiji dia ya. Karena ada sepi di dia ya. Ulah asup ka dinya. Keur asup mah kula sorangan. Meunang meureun samenit, brus urang baru le datang. Marak calana. Make sakieu. Ya aing betah ya cek. Perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa kaluar we kula. Masyaallah Karim. Eta di Abu Dhabi, kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara. Masyaallah Karim, encan di Amerika na, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakeun ke kacamat ge. Pan nanyakeun kacamat berarti rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat, camat anu gaul tapi camat. Saha? Teu jauh kula wae, teu jauh gitu. Jauh jasa. 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus sia mah geus moal satelit tadi mana? Dasar lembur sia mah. Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu teu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang seetik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrek satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberat geus eker malah ieu tinggal hujan ngecek satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetep urang mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga orang pemajikan anak incu orang disalametkeun pamimpin orang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetep nyana ge ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya rabbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pemimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun ceuk wal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi
saha minal ulama'i warru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhu. Artina nu milihna teu kudu keseluruhan nagara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama beat kulantaran beat teh aya baiatu ahli hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq aya tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa. Nah ieu keur carita memilihna wal asau bai'atu ahli ilmi wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahli hilli wal iqdi. Geus ulama nu milihna oleh diberian duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos gitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai, di ketua, di kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya, aya eueuh kiai na kos gitu. Aya. Lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin saurang be di Tangerang be teu kudu ka sarang-sarang Tangerang aya weh aya urang Pasar Kemis aya weh sia mah aya bae kagak deketan ka Cilongok sia sia mah ka aing meureun kajen kuku mah ge dasarna sia mah ekstrim. Nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngeungkeun milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapih ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara
nyana nu sok pidato Rasul naon kana dituna finar cek nyana ya Rasul murtasi finar nyogok nyung narima sogok ka neraka hulu nyana tas dibere motor mio nya cekal huluna heuh ai sia ngomong goblok teu bareres kali kiai ongkos jelema di kota Allahu Akbar bayan naon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hees ai tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar waya azan hees itu kan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah eueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara syaratna sifatus suhud kudu sahnyana jadi saksi berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama henteu boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung negara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang di jero kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu mah negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut ayo nyanang ke kumaha nyambutna wih sebuah nirwana lain Kangjeng Nabi nyarekeun nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa jadi geus eueuh agama mah macet sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge nu mantak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam loba ulama loba wali aya kesenjangan atuh lamun kos kitu sebab non paling istimewa agama mah Islam sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati Kristen dihormati ku Islam mah Buddha dihormati ku Islam Katolik dihormati pokoknya masing-masing tetapi anu bercokol memimpin tetap
kudu Islam nyana tetap dinaungi tingali riwayat para khalifah tingali riwayat para khalifah khulafaur rasyidin kabelah dieuna matak 35 tahun masa kenabian masa kekhalifahan kemudian ka dieuna sultan kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan nya khairul qurun korni terus mayali ali nah berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba urusan keadilan geus eueuh kejujuran geus eueuh tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin salamatkeun diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwati diri urang batur mangan sakadar huhahehe doang mantak Tan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang seri Tan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta nyaritakeun bendu kasih anu mah cinta kasih anu bendu kasih anu cinta kasih anu bendu cek Tuan Syekh cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam kunaon emang sebab cinta jeung benduna lain lillah aya kepentingan urang resep jasa ka tokoh nu itu pohara emang kunaon mantak resep sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kunaon pelit tuh kan aing resep jasa ka kiai itu batu emang kunaon kiai itu mah naon bae ge meunangnya nama itu suka mah menang bae anu mengkredit menang segala menang kalau deposito menang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah kiai mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa kajana mah benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam masyaallah dah ieu nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ruasa wujuhin nas yakni nu kasipatan ku sifatus suhud sifat adalah sahnyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mimpina dengan prima ngeunaheun teu leceh nomor kedua wa bi istikhlafil imam wallahu a'lam